Duh, aing mah rese euy dengan simut. Aduh, senarian bisa sok loba. Power mah dieu teh hayang teh, rupa deh. Nah, ini kembang. Nah, si Haji teh mulak kembang deket ngebortol teh euy. Teu pikiran sih aing. Tuh, kembang ngungkul. Kembang mah diburuan hareupeun imah, deket bortol. Power si Haji mah. Tuh, lain usah panjang-panjang kieu lebar euy kembang. Diburuan sih kayak di kembang. Ya, kayak gaya nyen pila si Haji. Cih, edan ieu. Ah ya, bengok euy. Tempet kana. Pila na hade kitu euy. Aduh, euy, nu teu naheun kieu ieu. Teuh, saung geus deuk angis. Ah, ieu mah euy, tiis ceulih rang panaon ieu mah euy. Tuh. Beres euy ai sup page toge. Lah, curiga aing mau ya kieu di saung. Bari sorangan. Bawa-bawa kergodin si kehed. Tuh aing intip euy. Iya ya. Aus euy aing mah. Aing sok cieun kergodin kieu euy si aing mah, Haji euy. peda sorangan di saung aing. Ah, sia. Naon kahet? Palingan teu geunah hate si laing. Aduh, Teu geunah hate naon aing mah si beungeut kahet itu da. banget. Ah, iya kue. Anjir urutna. Kahet sia mah sok ngadukeun wae urut teh digawe. Eta cai rek nginum. Ai sia RW aing mah deuk si beungeut. Ti ditu keneh kesangan aing mah teu kuat hayang si beungeut matak oge. Ah, waduh siling mah Haji. Beraku ditu ku aing tingali. Juang jileung jika nu tengah jelema. Ah, geus pasti siling mah godin. Mun sabeungeut mah di balong, Ged. Emangna aing teh meri RW jeung kudu titah si beungeut di balong. Oh, rada mirip saeutik, Ji. Naon? Oh, Ji, deuk teh aya tanyakeuneun. Nanyakeun naon sia? Hari itu si laing malah kembang na bortol nanaonan. Eta nagalengan. Heeh. Anu bodas. Heeh, Belebug sia. naon? Lain kemang eta teh. Pelenan binih bortol, tanu kitu binih bortol teh. Oh, nu kitu Ji bini bortol teh. Kedaknya ngodek mah sugan dek kembang ceng teh. Menyak kembang melak dina bortol. Oh, bini bortol. Sugan dewek teh kembang Ji euy. Anjir. Naon? Pinuh cai. Aduh, anjir. Is yakin nih mah. Encan. Ieu urutna. Ah, Ji. Mau balik aing laporkeun di mah ka lurah. Sia anu teu balik kahed. Urut kudu digawe eta mah. Geus ku aing. Aing bejakeun sia. Kata si RW, juga teh geus rek poho. Ngadon ngajungjungkeun teko. Jeung eta mangkaluk eta. Jolat di mana nya euy nyaho aya dikikireun weh. Ah, anjir. Geus mantog aing mah. Bisi si RW ka dieu deui, bisa disangka digodin ge. Mantog.